Assalamualaikum ngalajeng partilu Abdi ayeuna motong-motong kentang baraya satos dipotong-potong urang goreng we eta kentangna Abdi oge ieu gaduh jeroan hayam tadi daging hayam nama parantos diopor baraya tapi geuninganan aya endogan ieu teu lembetna meuni nyoy-nyoy kieu masyaallah urang goreng we ieu bumbuna sadayana saparantos asak bumbuna nembe dilebetkeun eta jeroan hayamna baraya saparantos dilebetkeun eta jeroan hayamna tong hilap oge tambihan cai panas baraya satos kitu tabihan oge ku gula beureum royco sareng ladaku baraya satos kitu lebetkeun oge kentang goreng anu tadi nya baraya tuh parantos beres tambihan we bawang goreng satos kitu oge abdi bade ngadamel ase cabe hejo baraya cabe hejona urang keureut sapertos kieu tuh barayanya dugi kabelah supados meresap cenah bumbuna teh kitu pangintennya bumbuna dipasak satos kitu tambihan bumbu anu sanesna lebetkeun we eta cabe hejona saparantos kitu tong hilap oge tambihan ku kecap manis tuh parantos beres oge tambihan ku goreng bawang teu hilap oge abdi teh tadi ngagoreng kerupuk sareng ngagoreng emping baraya tuh parantos beres tadi oge alhamdulillah dibantosan ku caroge sareng murang kalih kanggo babagi ka tatanggi ayeuna dilajeng nya urang taruang baraya sadayana sakitu we panginten ti pribados wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.